Mun bener aranjeun mika cinta ka Allah sok tuturkeun kami cekannya Rasul teh. Ulah palepah betahna disebutkeun sunah Rasul. Ai tarajul teh padahal 30 juz teh sunah Rasul bungkul ari pek teh loba keneh teu sesuai jeung kahayangna. Da mung nyebutkeun sunah Rasul teh palepah ayat anu teu sesuai jeung kahayang mah nya. Eranya 30 juz teh dipilihan kira-kira sesuai jeung kahayang sunah Rasul eta mah. Ai palepah nu rada eungat mah kana dada jeung rada sesek keheulaan sunah Rasul eta. Nauzubillah summa naudzubillah. Ku Allah Subhanahu wa taala disaurkeun auzubillahi minasyaitonir rajim qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Mun bener aranjeun mika cinta ka Allah sok tuturkeun kami cekannya Rasul teh. Sagala rengkak paripola kami mangrupakeun sunnah anu kudu dituturkeun ku aranjeun. Mun teu mampu siga kitu yuhibbukumullah pasti Allah mika cinta ka aranjeun. Malah lain eta wungkul wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah bakal ngahampura kana dosa-dosa aranjeun, ngahampura kana dosa-dosa aranjeun.